nas mangkana fihi khamsu khisal. Manusia nu paling utama di mana-mana kasifatan sifat anu lima. Kahiji ayakuna ala ibadati rabbihi muqbilan. Sajero hirupna dipake ibadah ka Allah. Eta manusia unggul. Jadi bentuk ibadah teh aya nu mahdhah, aya nu ghair mahdhah. Si salah tafsir itu macana ulah video itu jadi masjid dulu lain. Ari ibadah nu mahdhah anu pararuku diatur waktuna ku Allah jeung jumlahanna. Pada sholat ngelima waktu, puguh waktuna, puguh jumlahanna. Gawean tak sholat ngelima waktu. Ngan ulah ditambahan, ulah dikurangan. Subuh teh ngukur 2 pada mah udang sare. Janari tasbih leupet 5. Ahab baca hayang jadi 8. Ulah sesuai 2. Lohor datas digawe cenah capek abdi marek 2 we teu bisa. Ulah pas dina waktu. Datang bulan puasa saum sajero sabulan ulah ditambahan. Hari geus tamat mah bulan Ramadan tanggal 1 mah ulah puasa tapi kudu eureun heula. Kajaba lamun ditulikeun panyelang ka itu. Masuk ibu-ibu diselang heula sapoe tuluy puasa deui. Alhamdulillah. Dan dari alusna mah puasa sabulan eureun tanggal 1 parang dahar. Tanggal 2 nepi ka tanggal 7 puasa deui, tanggal 8 rarayaan. Nanti urang mah teu galib puasa gitu. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 teh justru raramena. Abdi ge dengan acara teh tanggal 3, tanggal 4. Nah diudurukeun teh kana tanggal 8, jangan keburu nyaraba, untungna teh ngelehan we. Alhamdulillah nuker paruasa ge dalahar. Cek ibu teh boro-boro urang teh ngomong lagi gitu. Eta bakal paksa. Bahan ya, tapi kena saja bulan Syawal dan bisa ikir darurat. Nah, eta mah terbatas rumah tuh. Saya nu guer mah tidak terbatas. Jadi setiap kegiatan nu dilakukan kurang bisa jadi nilai ibadah asa alusna paniatan urang. Dagang lamun diniatan sejak ngalaksanakeun parentah Allah kasab hasilna jeung nyumponen kewajiban mere nafkah ka kulawarga sesana dipake jeung bekal ibadah usul ka Allah. Dagangna jadi ibadah. Sok ti jam 5 dagang nepi ka jam 8 peuting nalika datang waktu salat eureun heula tutup heula ditulis ibadah. Kasawah diniatan ayeuna kasab hasilna jeung bekal ibadah usul ka Allah. Di jam 5 ini balik-balik jam 5 sore ibadah. Ngan labsa buat ke waktu salat eureun heula salat heula. Tapi loloban mah sok kagok cenah salat. Kagok. Aya sok kasawah aja, tapi datara kasawahnya. Alhamdulillah. Dina mah mau pergi marah. Nah, ibu-ibu oge di bumi jadi nilai jihad fisabilillah.
aya sahabiah sumping ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, lalaki mah ngilu ka medan tempur maot surga. Dulu cenah usaha dihitung jihad fisabilillah. Dulu sholatna ka masjid dibere 27 derajat. Hari abdi cenah teu kabagean, abdi geus cenah sami hoyong. Maka sorkan Rasul, wahai sahabiah, urus salaki anjeun, urus anak salaki anjeun, urus imah salaki anjeun, urus pakaya salaki anjeun sing ikhlas. Eta oge ditulis jihad fisabilillah. Mata ibu-ibu ge keur gegeroh teh keur jihad. Tapi niatna sing alus. Niat mantuan salaki bari karena Allah. Kan gegeroh teh tugas salaki. Ya ibu ngejo tugas salaki, gegero salaki, nyeusehan salaki, ngamandian budak salaki, neangan duit salakinya lamun ku ibu, Pak salaki sina ngagawean eta boyana moal loba duit. Kada moal kaburueun ngala duit. Sok we ibu-ibu ge di jam 5 beberes di imah, jam 11 ka karareng geus lamun ku salaki kira ngala duit. Tamatang dibantuan ku pamajikan, geun kang gegero mah abdi lillah, nyeusehan mah ku abdi lillah, ngamandian budak mah ku abdi jiga akang mangala duit. Tuh, eta tidinya awewe soleha sok ngaringankeun beban menjadi suami. Karena Allah insyaallah ganjaran jihad fisabilillah mawat menan surgana Allah. Tertekir saletik yang kumulutus beak ganjaran tadi ulirnya kata tangan ece hari salaki ece sok mantuan sok hari salaki nyai nirudak abdi manukur cici uli beak aja tadi ganjaran tadi lewatnya. Jadi awalnya pinter ngumpul ganjaran tapi babari rusak. Nah, eta mata hati-hati. Jadi mesti kita capek oge, ulah curhat kata tangga capek digawe di imah. Nah, karena Allah tadi oge. Masuk aja gitu. Kemudian salah ya. Kayak gitu tasna gegero nya saraki sok membantu. Tuh eta taraheuh tarapan. Nulis dicoret merah di hadapan Allah ladang kacape. Tetap sing lebar. Mudah-mudahan masalah pina baleungan jadi boga pembantu di imah teh. Kawasan ma'ruf 15 pembantuna teh. Nah asanti mah ngareunangan lalajo we. Cenah dina berita berarti kongsi ulin ka imah nanti gitu. Tapi sabenerna mah ibu-ibu lamun boga pembantu urang teu meunang ganjaran jihad. Si kira-kira mending senang teu menang ganjaran, mending capek menang ganjaran. Ya mau bisa teh no eta. Jauh gawe. Karena Allah. Nah, jadi setiap langkah teh jadi ibadah ke Allah. Atur we hate bari eling Allah. Itulah manusia super. Karena itu orang Superman, itu orang Amerika. Nu make fiber, make nonton jam-jam tukang kelewet, kita mau bohongan, kita manusia Superman. Jadi menghadap ke Allah lahir batin. Maka atur nawana waktuna. Jadi ayeuna jangan ngurus dunia aya waktuna. Jangan ngurus di akhirat dan ge aya waktuna. Maka disumpahan ku Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, memakai sumpah waktu
Saestuna manusia eta tetep aya dina karugian. Hari ngaji di sisi jalan teh bahasan loba iklan jadi ngareuna. Awas di TV nganumpang lewat kalian mobil, kalian motor. Cik barudak santri mengkulu pardin min aporidinas lapi husri. Jadi setiap perorangan manusia yakin aya dina karugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat kajaba jamanu iman jeung migawe amal soleh. Itulah anu bisa ngatur waktu gitu. Di abdi mah di ditu sapoe-sapoe teh 24 jam. Buka di dia. Sami. Alhamdulillah sami. Saur Ibnu Athaillah dengan pasan dina kitab Hikam. Jadi di akhirat teh aya 24 bulan kali hirup. Oke, di bumi dihitung kalkulator. Jadi sampai teh 24 jam per jam teh ya gudang hiji. Jadi 24. Tapi 24 gudang eta teh kudu dieusian gudang. Eusina teh kudu kalusan-kalusan. Sabab ke rugi, hiji alus, muka dua butut terus. Nah, mata Rasulullah manusia teh aya manusia anu rugi. Mana nu rugi teh? Amal nu kamari sarua jeung nu ayeuna. Itulah zaman rugi. Bari kamanakeun deh. Saya ibu-ibu orang kali sarana naos. Bagi kebahan. Di aplikasi di kebahan mah soak nepi ka kolot teu ka masjid-masjid teu ka pengabdi. Eta teh sawan bahasan teh budak di kebahan. Geus kolot teh diajak mung da cenah urang baheula sok dicarap ka masjid nepi ka ene mung. Eta sina betah ya. Kita ngaji teh ka mana-mana ya. Nah, teh ibu tuh jadi gelap teh. Jadi 24 jam aya anu rugi teh amal poe kamari sarua jeung poe nu ayeuna. Jadi nu 24 jam teh hiji alus hiji butut terus gitu. Jadi saibah. Itulah manusia rugi. Cik hitung kira-kira urang amal nu kamari jeung lain alus mana. Tah, ya nu bangkrut, nu mana nu bangkrut amal poe ayeuna leuwih butut daripada nu kamari. Nah, hati-hati kamari mah maca Quran teh menang saji, apa ayeuna matur menang salaman. Poe kamari mah sedekah teh 100.000, ayeuna mah 1.000 oge bari nya, bangkrut. Ayeuna bangkrut. Urusan ayeuna teh. Nah, aya nu untung, mana nu untung? Poe ayeuna leuwih alus daripada anu kamari. Itulah manusia yang untung. Nah, mantap enggak kita pakuran kata saya 24 jam per hari. Kamu kurang hirup 60 tahun dicopot ayeuna 15 poe ku usia masih budak tadi itu. Jadi itu nanti waktu balik. Nah, berarti 40 copot 15, 60 copot 14 salah 45, 40 genep. Nah, 40 genep tahun sampai 24 jam kalikeun. Itulah anu kudu diisian. Tah, loba jalma dina nalika balik ka teh, Pak, nu ngajarang hok teh dinya geuning nu urang teh butuh tungkul eusina. Butuh tumpul eusina tah ge bakal dibuka di hadapan Allah na eta. Mata persiapkeun dayeuna. Tadina surat Wal Asr rugi jalma nu teu bisa ngatur waktu. Mata diatur waktuna sedemikian rupa. Nyeun ayeuna agenda harian. So,
contoh ya Mbak, maghrib, sholat maghrib awal waktu, terus beres wirid maghrib, sholat sunat pada maghrib, terus sholat sunat awabin. Mudah-mudahan lamun teu kuat 4 rakaat nyobaan anu 8. Kuat nu 8 nyobaan nu 12. Kuat nu 12 coba nu 20. Kan jelema masuk aneh lamun dibere dosa detik teu kuat nu dibere loba sok kuat. Buktina sok cobaan. Tas puasa di titah salat tarawehan aya nu kuateun 23 rakaat. Aya nu kuateun 11 rakaat. Padahal mah tas puasa kunaon ari tas parang dahar we bet salat awabin nepi ka teu kuat 8 rakaat aja. Tuh matak jalma mah meureun disiksa heula tong sina dahar tuh sina salat kuateun. Matak ibu-ibu kemah paruasa na poe gara sok kuat kita maghrib teh awabin. Boleh dicoba ya? Tuh alhamdulillah. Awabin. Geus beres awabin karowokan Quran, maca surat Tabarok. Tuluy datang Isya, sholat Isya awal waktu. Geus beres sholat Isya, wirid pada Isya, sholat sunat pada Isya. Tuluykeun kana witir nu tukang hees mah 11 rakaat. Oh, geus witir istirahat. Kulem ngan istri mah tah ulah ka kulem saragi teh can dangdos lah. Jadi tah salat witir teh gaya gitu mah gaya dilipon sagala rupa orang mah dipoles we. Make rasukan upang seksi tapi suami sumping di masjid nah sambut ku urang cium tanganna tuluy dicalikeun tuluy diajak ngobrol tah geus rada bosen ngobrol tuluy tawisan naon we eta mah tawisan Pak milih bade uni ayeuna eta mah tanda tanya badena mah bade naon itu nanti kudu duh cenah teh menyasa cara rapi ya istirahat ayo tuan pulang sasar niatan ngaistirahatkeun badan tuluy kretegkeun dina hate Gusti abdi janari rek tahajud tuluy babacaan rek sarena teh nu dibacana teh bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma wada'tu jambi kama arqamu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tilu balik dulu subhanallah 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 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 alhamdulillah 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 33 mulai maca bismillahirrahmanirrahim 100 hiji balik nah mulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tamat Fatihah 11 balik tuluy maca qul huwallah 33 balik tuluy maca al-falaq 7 balik tuluy maca anas 7 balik tuluy maca doa nah maca doa apa itu nyungkeun pangriksa ka Allah kosong anu kitu nah eta wiri direk sare si loba wiri direk sare nepi ka mana nepi ka urang teu inget syukur-syukur tadi ka tengah-tengah geus ker eta nu dipelihara pangna panjang lamun sabada nu panjang tadi dibaca teu daek we sare rep eureunkeun letah tuluy hate Allah 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 jadi panuntungan ingat urang teh eling ka Allah ari geus mah jajampean kitu ulah ngobrol deui perkara geus saja yo pas ngobrol geus beres teh anggar isuk teh kacipatan nih tua maka baringan ulah balikan deui ya teh mimiti deui mimiti ini sabab panuntungan lain panuntungan eling
kalau geuning kudu panungtungan eling kalau saur Kanjeng Rasul zaman panungtungan ingatna keur eling kalau kajen sare sapepeting keur ditulis jama nu dikir ka Allah. Tah eta nu dipiharep teh maot keur sare insyaallah jaminanna karidwan Allah jeung surgana Allah. Si lamun kitu mending maot mending hirup isukna. Jadi kan baik maot keur sare asa menang ridona. Nah carana teh kitu. Ulah ieu mah amun-amun deui akalayangan kawas budak leutik kabukina bubuahan ya. Bala keur di sakola SD dengan tu malah budak leutik bisa ngapung. Nah, ieu keur sare teh kitu budak pas budak leutik bisa ngapung kalayang ka sawah. Kalayang ka moal, kalayang ka pasir gowo. Reup we sare goplah ditulisna jaman keur poho kalau maot teh keur kitu namun itu billah subhanallah. Cobaan gimana? Korejat udah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tuluy tadi usap rarae teh. Geus kitu kajaman lengkahkeun sampean anu kenca sok doana kumaha doa asup ka zaman ini a'udzubika kumsiwal bais kajero jempling kajero sok hampang kabeuratan tuluy kabeuratan di mana-mana nu geus biasa tuluy iba nu teu mentong sok tirisan wudu sing sampurna sajaman wudu dina waktu keur mejehna masyarakat keur mejehna tiris kala wudu nu sampurna ki aya hadisna saur Kanjeng Rasulullah eta jama teh bakal diiuhan ke ku arasna Allah dina waktu batur keur kapanasan ku panon poe nu 7 tuh kata jadi kauntungan wudu nu sampurna mata jadi kiparat kana dosa leutik tuluy kaluar ti WC lengkahkeun suku katuhu tuluy ngaduan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bari tangah bari tunggul cenah maca nu bieu teh. Geus kitu lengkahkeun suku kana tempat pangsolatan asupkeun mukena pake kopiah amparkeun sajadah tulis sunat syukrul wudu 2 rakaat geus beres salat sunat syukrul wudu mun panjang waktuna dituluykeun ku salat sunat tobat geus beres salat sunat tobat dituluykeun ku istighfar beres istighfar salat sunat tahajud tong loba-loba tahajudna cukup wae 12 rakaat pan seutik 12 udah dapat untungan sok coba nah geus menjelang waktu janari 3:30 istighfar orang astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya Gusti ampura kasalahan tulikeun istighfarna tengah istighfaran muslimin muslimat dina risalatul muawanah dijelaskeun sing sajama dina waktu peuting maca istighfar bari ngaistighfaran dirina kulawargana muslimin muslimat 27 balikan ta istighfarna maka eta jama ku Allah bakal dihampura dosana bakal dirintian ku rezeki nu tanpa disangka-sangka jeung bakal jadi kakasihna Allah. Piringan tas salat dibaca teh kumaha astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali masyayikhina wal ikhwanina wal ikhwatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat wa atubu ilaihi 27 balikan
Tah geus beres istighfar ngadua. Ajakan ngadua teh diri urang doakeun, indung bapa doakeun, anak turunan doakeun, tuluy di dulur-dulur doakeun, kabeh sing kabawa rekeskeun ka Allah. Osok ngadoakeun dulur, ngadoakeun batur. Alhamdulillah. Tok jangan nunggu sama surga jangan kula warga mah kumaha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'alni wa zawji wa dzurriyyati murid wa jami'a talamidi wa talamidati minal ulama'il 'amilin wa imamil muttaqin waj'alni wa iyyahum minal sholihin. Hartos bener teh. Jadi sebenarnya mah kieu bisi hese ngapalkeun Arabna mah. Ya Allah jadikeun abdi mun ceuk salaki jadikeun bojo abdi mun ceuk bojona jadikeun salaki abdi jadikeun anak turunan abdi jadikeun murid abdi nu lalaki murid abdi nu awewe jadi ulama-ulama nu amal ku ilmuna nu saroleh nu taraat ka Allah jeung taraat ka menjadi rasulna sabaraha balik si loba eta. Habis beres itu silahkan ngadua kalau naon nu dipikahayan ku urang. Saur dina hiji hadis dijelaskeun Allah lungsur ka langit dunya dina waktu datang sapertiga malam ke akhirna. Dawuh Allah teh sahaja mak dina ieu waktu tobat ka kami bakal narima tobatna. Sahaja mangmenta hampura ka kami bakal ngahampura kana kasalahanana. Sahaja mah anu barang penta ka kami bakal nyubadanan kana naon dipentana. Sahaja mah anu menta panraksa ka kami bakal ngaraksa ka eta hamba kami. Sahabat naros kira-kira ya Rasulullah, surga ya Rasulullah dia beuti. Tak kuntung kasida nujanari urang tak korban ilallah. Mata itu janari teh ulah waka gegero. Ulah waka ngepel. Ulah waka nyeuseun. Kan sok aya eta teh subuh-subuh teh geus popoe. Alhamdulillah mending geus senang. Kumaha nyeuseun geus, gegero geus, ngepel geus. Euy teh jam sabaraha ti 2:30 cenah abdi mah aya salat. Terus eta kabur. Tah jadi ulah. Mungkin mah eta mah ge paneri. So, ungap penting rakes ka Allah. Mudah-mudahan aya dina hiji penting anu ku Allah tadi bere kemampuan urang sehingga bisa khusyuk ngaduan. Ieu mah insyaallah taruhan aja nya. Nah, itu iklan kenal Potarik. Saya Prayogi. Oh, coba tulis subuh sholat sunat qobla subuh sholat subuh awal waktu geus beres pirid sholat subuh ulah waka keluar tina tempat pangsolatan hingga mereka tos didugikeun nepi ka mana ulah ngapoe nepi ka urang beres sholat sunat isra omong nepi ka sholat sunat duha ganjaranana sarua jeung ibadah haji ibadah umrah anu mabrur anu hebat nu ditarima ku Allah tuh manfaat tah geus beres sagala rupa tadi kakara keluar tina tempat pangsolatan sok beberes geus beberes sagala rupa lamun suamina nu nyaase kerja sama jadi bagi-bagi pekerjaan cek anu janten suami teh mamah sok mamah bagian sasapu tuluy ngepel apa bagian kegeroh jeung nyeusehan geus beres wayahna pangejokeun jeung salaki
tak geus beres sagala rupana didinya sanggup geus asap pagawean geus rengsek tuluy hibah heula geus beres sagala rupa salat sunat dua heula lamun tadi henteu lamun geus syukur alhamdulillah tuluy makan bersama geus beres makan bersama silahkan rek amanah bae oge bismillah tawakkaltu kasab indit kasab rek silaturahim datang sholat tohor geus aya di tempat sholat teh das ayeuna as pohor ngadaguan asa kaidullah di dieu sok pulang siang atau anu digawe deui datang waktu asar istirahat sholat asar awal waktu geus beres sholat asar awal waktu da geus kenyong geus naon makan bersama deui tuluy ngobrol suami istri dari hati ke hati cek nu jantan bojona curhat dong ka suami ngobrol urusan di akhirat Pak abdi mah salat teh osok inget wae ka mana meuni cik nyuhunkeun elmuna cik salakin teh urang oge sarua lamun kitu mah wangengan yuk bareng elmuna ka mana uang ka pangajian we susuganan we urang dibere ilmu manfaat bareng ka pangajian tuh nebikeun ka magrib wae kabeh tah dipake nya hareup Allah tuh sare kaburu dahar kaburu usaha kaburu curhat kaburu sagarupa kaburu tak manajemenna sing bagus jadinya ulah pahili jadi pas sesuai jeung jadwal bade kene biar so suami mun aya kahoyong keneh kana jantan bojo jadwal masuk dijadwalkeun atuh malam Senin panambahna malam Salasa pemanasan malam Rebo malam Jumaah puncakna malam Sabtu pilih pada hoyong deui malam Ahad emohna nah gitu kan jadwalkeun tertulis bade dijadwal teh anu keneh gitu atau sakawe ulah saka jadwal jadi supaya terprogram sakabehanana wah lawan geus kitu hebatnya maka kita di salatul mawana dijelaskan ibu-ibu jadi di mana-mana ayeuna sakabehanana dipake bentuk kalusan maka umur anjeun teh umur nu bermanfaat anjeun geus menghadap kalau dohir batin maka anjeun malupakeun sosok manusia anu jual belina meunang kauntungan di dunia parat nepikeun ka akhirat sakabehanana manfaat kan hidup urang tadi ditah kitu nah tugas di amanah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia kajaba supaya jadi abdi na kami cek Allah teh. Tuh, jadi hamba Allah teh tadi nu bisa ngatur waktu kabeh kabagi bari karena Allah. Luar biasa kamu urang geus bisa itu. Hiji karena hijinya nomor kedua manusia super teh eta ayyakuna lil khalqi dhahiran katemong kamangpaatanna jeung batur mata kamari dengan malam robo kamari nemut keneh jadi mere mangfaat ka batur teh nu boga ilmu ku ngomongkeun ilmuna anu boga jabatan ngaluarkeun kebijakan nu manfaat dengan masyarakatna anu ngabogaan harta sedekah ku hartana nu ngabogaan tanaga sedekah ku tanagana atos diamalkeun amun kata tangga paburang tak imahna urang tanpa menta buruhan bade iraha nyobana coba tapi manfaat ladang abdi
sok isukan ke papai ngabring tak kaimah sawe tak papai. Assalamualaikum tempur rapi alhamdulillah rabbi. Assalamualaikum ulu ieu para lakene ribu sarapukeun. Nu teu mampu ku tanaga kudoa. Itu manusia super. Ulah ieu mah ilmu teu boga jabatan teu boga tuluy deui duit teu boga tanaga ngaduakeun teu hayang jadi naon ieu. Teu manfaat pisan eta asa mending kene buru-buru dikubur teu manfaat geus kitu. Jadi tembong kamanfaatanna jeung nu sejen sahabat masing-masing bari karena Allah. Katalah duanya singkat alat. Nah, ibu-ibu ame aya wartoskeun ke di bumi. Nomor katilu manusia super aya kunannas min syarrihi aminin. Jadi batur teh salamet tina kagorengan dirina. Tara nganyerikeun batur ku omong, tara nganyerikeun batur ku tingkah, tara nganyerikeun batur ku laku. Jadi ieu mah hirupna teh batur teh aman nyaman nalika berdampingan jeung urang. Ieu ngareunahnya panggih jeung sahawe oge assalamualaikum bari senyum tulus sasalaman ditaros kumaha damang alhamdulillah kumaha kulawarga daraman gitu ngareunah kosok ibu-ibu gitu alhamdulillah tos diamalkeun tepang jeung suami assalamualaikum para bapak atos diamalkeun tepang jeung bojo assalamualaikum pada kira Sarandok di jalan jadi suami senyum tiga tabihan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah mulih ya mohon apa ada yang teman ini mau barang pasang rok deh mana tas di mana saruana di mana mereka mana potong lilating tuh di mas yang mau uruskan ulakeun assalamualaikum tapi enak jadi taruh senyum kasawe lagi tebarkeun salam tebarkeun senyum enak anu loba senyum mah awet muda anu umur 70 tahun teh siga 70 awet muda bener ada mah aya umur 70 tahun siga 17 mah anu paling aneh umur 17 tahun siga 70 tahun nah teu ribu betul nih mereka juga aki-aki juga ini padahal namanya 17 tahun apa itu sih orang kalau banyak hati tadi ibu para kalau banyak hati Amerika tinggal di umur 17 juga 17 umur 70 juga 70 nah di antaranya lo kasih ada orang Amerika macam dalam hayang awet muda teh sing loba murakan permen karet ulah orang mah sakuntur mau serius kita panggil jeung sawe oke insyaallah bari timur tina kampungan naik imun eta teh insyaallah amun sok bae bae sok bari geuring poe bau tarik geuring gitu imun ate naik anu laso teh surah seri wae jeung lalu ulah ada jaga keamanan manusia aja. Entar saurkan jeung Rasulullah, sahabat taruh ya Rasulullah, nu kumaha teh jamaah anu dimana sampurna teh saurkan jeung Rasulullah, anu boga tatangga, boga bojo, tuluy deui batur aman tina ucapna, aman tina tingkah lakuna. Nah itulah manusia anu boga iman sampurna. Sehingga surkan jeung Rasulullah teu sampurna iman seseorang lamun aya keneh batur nu disakiti ku ucapanna disakiti ku tingkah lakuna sing ngaku iman ge can sampurna iman. Nah
batur ka urang gitu ulah sarwana balas ku kalusan kamana terus dinaromkeun ya emot keneh naromna naon naromna teh meureun nurutan kumaha anu bae diajak seri anu korek kudu di badagong di bageran anu gelo di son nah apa kira-kira jadi ulah gandrung galeno magano-gano di badan anu korek di koretan nu badagong di badagongan anu gelo di gelo tak kemal merebong naroman eta ibu-ibu namurudan naroman aduh asa marana asa kan ada ibu-ibu emang kena ilmu nanti ilmu sebenarnya mana teh tapi mana teh harus oh sabar ini tilu kapan ayam kuna aman biyadin nasi aisan manusia super syaratnya nomor taubah nyaeta tara mikahayang karena perkara nu aya di batur para kabita ngomong nepikeun kahayang teu itulah manusia nu pakameunang keunggulan di hadapan Allah batur menang duit di pemerintah 600.000 nah di kabita batur menang beas 7 karung ewang ditambah daging sapi 7 keresek ewang teu kabita dong itulah manusia hebat oh sok kabita alhamdulillah ulah enak ulah kabita maka si sering ngaduha ya Allah abdi ulah dibere hayang karena perkara anu henteu diciptakeun kaya abdi ami aman sabab nu sok milih hate teh perkara anu dipikaya nu lain jeung dirina ibu batur menang bantuan tadi teh 600.000 kamari kerusung covid mata geningan aya nini mudah-mudahan yang covid sing panjang yuswana kada menang wae gitu kita didoa ya Allah ya Rabbi itu teh apa terus salah numerena ya nu matak nyeri hate teh nalika mikahayang perkara anu lain jeung diri batur menang 600.000 hayang teh tapi kana nanyakeun maneh menang aya euceuk henteu kunaon euceuk henteu ah boga share teh na goblok henteu didaftarkeun tuh sok jadi ngepek ka ditu ka dieu tuh eta puluhna keur mah cenah tara ningali acan ka urang teh mau kakunguna kan itu terus sampai kapan gara-gara aya hayang tapi mun mah teu hayang cek nu menang teh cek menang 600 ari anjeun menang ayo cek henteu atuh ka ditu ah kan bae teu hayang aman tamata manusia anu beunghar hakikat beunghar teh nu qanaat teh narima kalawan kabungahan rezeki ti Allah nu datang kana dirina tara urang tereret kana milik batur itulah manusia anu hakikat aya dina kabeungaran kajen teuing saeutik komo lamun dibere loba tah hakikat beunghar teh jadi paguna ya hiji kajian sing sahaja manguneangan kabeungharan kulobana harta moal pernah cukup tapi sahaja manguneangan kabeungharan ku Allah nu bakal ngabeunghar dirana coba tingali rasakeun ruudan
lamun urang neangan mengejar sagarupa yang hanya dunia, moal pernah puas ke dunia. Kurang kena jeung kurang terus. Tah hari kurang jeung kurang teh jama pakir teh disebutna teh kajeun bahasa segala. Mata aya jalma beunghar tapi pakir, aya jalma pakir tapi beunghar. Aneh. Kados jalma beunghar tapi pakir. Tamu tadi teh buka beungharna masih kurang kene neangan kene ripuh kene hatena. Hakikatna mah itulah manusia pakir. Aya jalma anu pakir tapi beunghar, nu bisa narima kalawan ridho hatena kana pamere Allah, itulah manusia beunghar di hadapan Allah. Mudah-mudahan mah beunghar bari beunghar eta. Mana sagala rupa aya bari hatena konaan. Tah hirup mah geun bae. Sehat, loba duit, kendaraan mewah, imah aralus, lega saur, usaha maju cukup. Hirup daripada awak kering, teboga duit, imah putih, teboga kendaraan. Sudah daripada eta. Yang mending tadi deh. Nah, tadi doang kita gak bisa simbalenghar dari batin. Mana di simbalenghar dari batin. Nalika dogirna tadi beungarkeun hatena ku Allah dibeungarkeun. Nupang cilaka-cilakana pakir bari bener, pakir teu dibere bari hatena teu narima. Itulah anu wilayah laknat anu rugi dunia akhirat. Tah putuskeun hate tina perkara nu aya di batur ulah aya toma. Toma teh miharep batur mere manfaat ka urang. Sok loba nyeri hate. Dulur loba sagala urang hayang dibere dulur ari pete dulur teu mere sok nyeri hate mata lamun urang rek kiriman ka dulur sing karena Allah. Ini aya cerita ning bahasanya aya hiji jalma mawa naon tah mawa sambut ini ka jaman nu beunghar rek silaturahim Haji cenah ieu sambut atuh lumanya sipanya nuhun atuh kabadegana teh bisa rek paling cenah bade mulih kabadegana adieu cenah doma cenah di kanan tapi teu cenah kasih amang ieu di batir di bawah rumah papanggih di jalan jeung datangan eta doma di mana di Pak Haji pamasnya nya terus naon ieu silaturahim cenah nu sambut dan eta segala sambut da sok disambut tapi kalaka dibere manehna ribut bawa rumah nu badan si eta menang rombongan ari mah dibere mobil lewas teh ka ditu Haji ieu domba cek panya Allah Maha Beunghar tadi sodako mah diganti ya jadi penting karena pur ke pembantunya sampun lu tadi cina mana tuh kalau dibikin diberi non diberi sampun nah salah naon eta salah niat nu tadi mah mere sampun teh karena Allah yang mere silaturahim diberi domba anu kadua mah moal domba hayang menang mobil mah eta kakak menang sampun nah eta sok nyeri hate gitu teh mata tujuh oge lamun boga dulur beunghar mau wahaya mau sok yang diberi muli maksud karena Allah kan gitu ulah aya mah nah kalau masuk datang sorangan kalau jual bae di sararea aya di ajengan tomate aya buka murid diharap teh muridna teh mereka halusane teh toma ajengan teh ayo harap sok ngawurukan dulu dagang diraku tatangga gemaruli ka urang sok diurukan ka urang toma ya sok jadi sudon ka ditu pas tatangga henteu balanya teh goblok kana suku aing diurukan balanya kalau kakak batu teh dan akhirnya rusak ngawurukan tuh ada di situ madina sagarupa toma ada ngingu hayam ulah toma osok toma ngingu hayam
hayang kudu mere manfaat teh ka urang. Mun di teh kudu harirup, kudu meka dipunci, kudu meka dijual, kudu jadi duit. Efek teh datang we panyakit sakak. Wae sakabehna sok nyeri hate. Goblok kana suku aing di Paraban belaan anjuk ka hutan aparek malodar mah ku aing mah di Paraban. Oh jadi rugi gara-gara omah. Teu pira mang nyakelkeun hayang nu tatangana keur dipencit salakina datang ka imah. Mak ulah meuli dengan sangu ngejoe sing badak. Kayak gitu kumaha kan tadi pas nyekelan pang nyekelankeun hayam 5 kiloan tatangna mencit 3 ku akang dipangabersihankeun ge pasti bakal ngirim lengkur anu kan mana geus lapar caca gedung dia urang can beres nu gorengna lohor anggarkeun asa geus sore teh goblok aing harus najis yang aing mah dititah deui moal anu ngomongna teh pada manja tanu urang dipangna atuh bulu-buluna tapi ke sore dipak teh ka hareupeuan imana pada boga naon teh kebon cau di dinya dipake ngagemuk goblok milara anana eta buluna ka hareupeuan imah aing ge pan tadi cenah bulu-buluna ari datang cenah imah tah panyakitna eta oh mah ibu-ibu lamun hajatan nu hajatan ulah sok teh mah sok teh mah beda ulang nyambungan pada nyambungan didaguan pamulanna eta tentu aya nu kudu dibenerkeun mah punten dina bab nyambungan salih kudu dibenerkeun jadi sing karena Allah ulah yang diulang nah eta teh geuningan lamun mulang teh sok diakurkeun jeung pamereh pan geus marekode kalau di dalam teh nih jual amplop baterean 20.000 kada pur teh oh 20 orang macam kita asin jair hiji lauk jair hiji lauk hiji dagingna hiji nu leutik 20 deui kan 50.000 5 oh iman laukna 2 dagingna 2 geus ngarti we dulu dia anu naonna tah anu nyambunganna datang ka imah diilikan nanyakeun ka tatangga Terus tadi nyambungan sabaraha 20.000 ari jarona lauk hiji teu jair hiji teu lagi bisa teureut aya teh sabaraha 50.000 nyawa urang rek akur mah teh teh akurkeun urang 50.000 nah gara-gara toma eta teh nu akhirna jadi teu ikhlas jadi sing ikhlas anu nyambungan sing ikhlas sajaman Tuhan anu mulang asih di laman asana ilaika sodaqah lamun teu kitu jual beli sakalian cek nu nyambungan teh meser alas 20.000 cek nu boga alasna tai alasna mangga nyanakeun nampi artosna geus lunes eta mah halal pada jual beli pada ikhlas pada jual beli nah lamun ikhlas mah tanpa aya ulah ilik gitu datang wae alhamdulillah teu datang alhamdulillah mun alhamdulillah teu datang urang geus sedekah tamane itulah nu perlu dibenerkeun di BBS di abdi di dieu mah moal oh mati beda terakhir nomor 5 nomor kalimat manusia syukur adalah ayakuna lil mauti mustaidan manusia yang selalu mempersiapkan untuk bekal kematian. Tahun kurang 5 diamalkan, insyaallah jadi manusia yang paling utama di dunia para nepi ka akhirat. Nu teu nulis insyaallah 5 poho deui. Coba. Bikin sakit ge pernah nyawa alhamdulillah. Tak mau ditambihan geus 5 lah hese apalkeunna. Nah, sakitu biasa ngadugikeun. Mudah-mudahan di kajian ilmu nu manfaat. Allah ngamotan ka urang salagi urang can jadi ahlina Allah wa rasul ibadah ka Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha